Amin. Tepang deui sareng DSP Seni Bobodoran Sandiwara Sunda carita piknik ka Jati Gede. Jalan-jalan ka Gunung Gede, ulah hilap nyanak kedah. Hayu urang ka Jati Gede, oleh-olehna kamu Sumedang. Jalan-jalan ka Gede Bage, tong hilap ngagaleun sate. Kayu urang nonton DSP. Ngara senang kana hate. Terus ka Indah mah ke acan. Tadi mah nyarius teh rek ka Haji Ismar, nyarius sampai de aya pidameun tapi duh acan menang. Ieu Manawi ninggal bapana Kang Iwan aya ka dieu kitu ngalangkung di enjing-enjing geura. Tadi ningali teh. Nya atuh ari teh anjing-anjing mah jeung sarua jeung bapana. Tadi suruh bapak namanya batna tadi bade ka Haji Ismar. Tapi duka ku abdi teh datang. Sami berarti bade ka Haji Ismar, sami eta oge. Nyari sama alami, tapi can uis. Tapi bade nyebat bade ka Haji Ismar tapi nyanak jejer. Pasti Nyamper deui sigana mah duka ka Cobi sigana atuh urang pirari ka ditu. di balong pasoma sigana mah. saya milari damel saulah. Nya kan saur nama tau nyarios sama bade itu. Cing yuk urang itulah. Segan pada ngiring moal. Mangga. Ayo geura urang pirari. Mana tinggal pendaknya. Ya mudah-mudahan bisa jalan mudah. Oh iya tuh urang. Ieu geuningan. Astagfirullahaladzim. Di pilarian ti enjing-enjing budak ka acan di pasihan tuan da acan pasihan kamu masak kumaha ieu teh. Tadi teh bade milari eta teh mung Haji Isna teu aya. Atuh Pak, Jadi- sadar Pak ulah nguseup wae milarian naon atuh izin atuh ibu teh ku tatangga pan guru ibu teh nya bapak nguseup jeung nguseup. Acan aya damel tuh. Atuh Haji Is ayeuna teh nuju kantosan ka bapak teh. Oh, gitu. Mohon cenah itu tos siap aya angkot anu tiasa dianggo ku bapak terus aya mah pangsiun lah di nguseup teh da moal aya lauk anu antingan lah. Ayo. Ieu atuh yuk. Tadi turang susu. Itu budak di karunya. Aya mah. Ayo tuh karunya di bawah Haji Is. Tipayu nya punya. Oh mangga. Iya, geuning pamawana teh. Tadi. Kapan tadi teh rek ka Haji Iis saha bet jual nyonya we jejer anger gawe lain rek kalamar gawe tadi teh. Atos izin kami. Heeh, kan tadi mah moal lila sana rek kalamar gawe lain rek izin oge lain rek mancing. Aduh itu meuni kacida meuni ngasalkeun hate nya jeung mamawa salaki batur. Kan izin heula tadi ti bumi kami teh. Heh, kapan izin teh moal lila teh geus balik aing mah balik. Gua gawe. Mananya ieu teh jelema teh apa cenah hayang digawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu tah geuningan aya nu teh pendak di balong pasoma. Mangga we ayeuna mah. Ngobrol Ngobrol sareng di damel teh menikah. di kantunya Jo, bade mangga. Mun di damel teh ka Karajo kumaha ieu teh serius henteu? Serius. Tadi teh kalau rasana yang mancing jadi kahilapkeun. Mun di dago-dago kita tadi main karejo. Tah, ayeuna mah lamun serius bade di damelnya. Sok bade mobil nu mana? Da kunci mah ieu teh dicepeng ku Bu Haji. Mohon. Sok, tapi kedah leresnya setoranana saminggon sakali lah ku Bu Haji ditagih. Kayaknya kedah tos ayanya setorana teh saminggon sakali teh 500 lah ka Ibu Haji pasikeunnya. Sok we sesana mah canak we ku Pak Iwan. Sok bade nu mana ieu mah milih mobilna nu mana? Tuh aya nu biru, aya nu beureum. Beureum paling. Oh, bade mulaina ira di permimitiana ira ka ieu Nah, enjing paling ge. Nyesok atuh enak mah kunci dipasikeun lah ku hajinya. Mangga. Mun kedah dijaginya mobilna nya. Mangga. Ieu mun. Oh, aya namanya kunci tos dipasikeun nya ku haji. Tah ayeuna ibu bade pamit teh bade udah. Tos sonten tiali tos bade hujan ah kahujanan ti jalan. Atur nuhun. Diantos pisan nya. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Hirup teh kayak kieu tadi. Biasa jol
baturan. Nah, yeuna eueuh jol. Pas jawan jeung ngawana di biasana aya. Keur butuh pagawean teh neangan. Tiba loba parabeun. Tiba boga undu ieu. Mana nih kos jawan teh lah di dagoan teh. Rek bebarengan gawe teh. Jeung ieu pisan we. Duh, Cep, kenaon? Dingan. Bos, aduh, bener pisan dengaran teh panjang umur pisan. Iya, kurang jalan. Nah, geus aya teh Haji Is mobil. Ayolah urang jadi sayu. naon tuh? Jangan naik kan. Naon Bisa nyupiran gitu. Ini Ini sayu urang eta di mana ngadogan? urang jalan. Oh, ayo urang jalan urang nyetok Ayo mobilna. nya. Geus. Tah, mobilna tah, beureum tah. Wah, alus pisan we. Ada tah. Oke, wayangna yang muatan ah. Si Bagian bisa. mana kana tuh? Si bisa yang muatan. Anu pemerintah lah Oh, sampai nama ieu we bersihan heula. Ara ieu ngara penumpang nang ke ieu. Daraekeun ke mobil ieu nya. Nya. Urang yang ngomprengan eta. Pada tong poho jurusanana nyaho. Oh, Cikoneng lah, Cikoneng lah. Iya. Cikoneng. Kemarana ya teh. Cikoneng. Beri ka mana? Bang? Abdi teh bade ieu, bade ka Cikoneng. Terus Terang teh dirinya bisa. Abdi teh Esperado, artis Lalu teh saha? artis kapungkur. Nah film aya geuning, tapi pas main film teh ditembak pae. Tah ieu murang kali abdi. Ayeuna teh keur booming. Booming teh naon, Bah? Booming teh keur seueur nu nontonnya, seueur nu resepen ieu teh Oh, gitu. artis YouTuber. Namina Lina Cikun. Neng teh artis. Pokoknya abi mah teu terang palai calik di payun. Oh, hoyong-hoyong tempat Nya, istimewa. pokoknya gitu. nu nyaman lah. Nu nyaman. Itu pange abi mah. Artis di ibu kota, abang ka kampung ya teh. Oh, di tempat kampung. Nungkeun tempat istimewa. Nya. Kalian pan payuna we salik Ya, mah. yang penting mah terang sama terang. Atos we mah nya, gampang ayo. lah Ya, gitu. oke lah hayu diantar lah sok hoyong di payun. Cikoneng. Cikoneng kan? Enggak, coba ninggalin. Saya ke Cikoneng cenah hoyong cari di payun. Ih, aya ini kumaha itu teh? Bu, punten atuh Bu, kumahanya ieu teh? Mana supir teh nya? Mana supir Kang dia gerak Kang? Aya naon ieu teh? Ieu teh artis ibu kota cenanya. Oh, Hoyong muhun. jalan-jalan ka kampung ka Oh. Cikoneng. Oh, gitu. Hoyong calik di payun. Di payun teh aya si ibu ieu. Kumaha tah? Punten Bu nya, ieu teh sanes ieu. Ieu teh bapak ieu teh artis terkenal hoyong calik di payun. Nah, sarua wae da ibu oge mayar di dieu. Emang ibu teh mayar gitu? Sanes kuna naon ibu ieu teh? Tos pesen ti kamari hoyong calik di dieu. Mau bukan nama ibu mah hayang ieu we hayang di dieu dihareup ame tereh tapi. Kumahanya mendingan sabaraha ringung kieu mah. Mendingan sabaraha ringung pisan. Teh buat tuh Bu. Aya naon ieu teh aya naon? Ieu gerak kita si ibu ieu hoyong calik di payun sedangkan si akang ieu oge sami hoyong calik di payun. Jadi abi teh bingung. Tuh, Neng. Si aya dia apaleun. Kapungkur ieu Apal mah ka aya. mana keur ngora resep bade ka mana ieu teh? Bade ka Cikoneng kan. Oh, mohon teras masalahna kumaha? Nah, ieu tos aya nu mayuna ibu. Oh, oke. Ari ibu bade ka mana? Di payun, Ibu nah teh rek apa di payun mudik. calikna. Geus sabaraha lebaran teh mudik-mudik, arek ka Jati Gede gitu. Ibu hayang dihareup dah hayang ibu ge sarua mayar. Oh, ibu. Ya, aki mah ngawartosan. Upami ibu calik di payun moal dugi-dugi atuh ka ditu nah ka Jati Gede nah ibu mah Oh, kedahna gitu. calik di pengker sumungun. Oh, gitu. Kedah di pengker ibu mah. Oh, Di dah. payun mah ka Cikoneng, Bu. Jadi ngarah enggal upami cicing di pengker mah ka Jati Gede mah cepet dugina teh tah anu di payun mah kedah ka Cikoneng balik ka Cikoneng gitu. Oh, gitu. Mohon. Atuh ai kitu mah ibu ge ngarti dah tadi mah atuh da teu Mohon aya abdi mah ngawartosan we mohon. Oh, Tah ibu mah di pengker bade ka Jati Gede mah mohon di payun mah ka Cikoneng. Mangga. Ah, aki mah dek kalinya heula tah jang. Ya sok. Ya, Oh, atuh, nyakinya. Ya, siap. Pir. Toilet teh di dieu Pir. Teu aya tuh toilet di dieu mah di leuweung ieu mah namina oge. Pir aku atuh Pir ieu tos teu kiat ye. Pir balai kahampangan ye. Gampangan. Nya, tuh Pir. Tuh kumahanya ada mah tiasa di dieu mah. Nya atuh kira punya
jalan mah iya nyapinnya Nyanyi atulah di jalan kieu mah. Da palingan teu tiasa riren atuh tinggal lihat tuh dah. Jalanan di jalan kieu. Iya kira bari bari jangan kayak hidup kumaha ieu Kumaha atunya? ya atulah mah aya ide lah di mana lah. Tos we atuh di dinya we sok. Di mana Pir? Dinya. Eta nganggo naon itu nganggo naon lah. Iya Pir. Daripada riren mah. Ini ya, Teu Pir. aya mohon toilet. Teu aya toilet di dia mah. Oh nyata. Ya nunggu atuh Pir. Mana naon Pir? Ya teu langkung atuh eta mah. Marujit Pir. Tinggal abi Aduh. pipis. Hah? Ya pasti rujit ulah wera-weran we pang-pangna mah. Ya tuh. Enak Pir. Enak kumaha ya? Kebelat sih selami. Ditahan. Oh gitu. Aduh Pir. Atos dacan. Ampura Pir. Nah, iya hasilnya Pir. Alah. Ulah di luhur gitu atuh. Sugan teh menit seur-seur teuing teh ya Allah. Ya, iya teh. Kaki ditahan Pir. Jadi kieu tah. Lain meuni koneng gitu. Mohon. Sao di bau pusing kieu ieu teh alah nah kacidang pisan ya. Pak supir. Oh supir bau supir. Diharap teh. Bauna kepengker kieu. Aduh bau. Ya tuang naon nih. Itu penumpang meuni seur nu protes. Ah, teu bira. Eta dieu Otram jeung rerencangan di stasiun Jengkol. Mung sapiring. Lain meuni jengkol meuni dituang geus puguh kan ai kabelet kana papang jadi tenten bau eta teh kitu teh. Oh, gitunya. Mohon. Abi mah teu terang. Oh. Da kapungkur mah abi mah jengkol teu bau pipis teu bau jengkol. Bau stroberi. Nah, ieu nama jadi bau jengkolnya. Nah, ai jengkol, tuang jengkol makan jengkolnya. Tuang jengkol makan jengkol. Nya pipisna jengkol. Nah, hanya bet kanu pipisnya bau nanya. Sanes kanu hitut. Ya, biar Naon? Aduh. Kata mah lain cai. Kata mah cikinya penumpang nu tadi. Wah. Iya. Cikoneng kemarin apa penumpang teh nya? Bu bade ka Cikoneng, Bu. Oh muhun kaleresan abdi teh bade ka Cikoneng. Mobilna anu mananya? Cikoneng abdi teh ditugaskeun di puskesmas. Hari Ibu bade Kaleresan di angkat pegawai negeri sipil ngan teh terang Cikoneng teh daerah mana? Kan mobil mana ya? Bu, kan mobilnya, Bu. Oh itu. Ada tuh. Mangga geser. Ah, gini muter. Cekap di bakar hiji, di payun hiji. Tuh, itu kan mas nambah hiji. Sedap ini. Mangga. Emang di payun biasa duaan, Biasa kan yang mah di Cikoneng, Bu. Bade ka Cikoneng mah biasa wae, Bu. Oh gitu aing ke keluar kota Moal ya polisi. Maka di payun hiji, di panggan hiji. Terus minum mah langsung berangkat, Bu. Cus. Cek sekedap. Sekarang apa tuh punya sekarang? Cuma Kang, Jadi kieu ce minta keadilan saya memang mobil itu wae nu dieusian. Saya oge pan kudu meureunnan pan sarua sami kan hiji-hiji atuh Kang. henteu hiji-hiji kumaha nu penting saya minta keadilan we itu ngisi ieu ge ngisi. Jadi bareng lah istilahna mah kena ame teu sisirikan kena. Ulah sisiri kan atuh itu heula kedah pindung. Teu bisa pokona mah saya mobil ieu. pokona saya hoyangna
bareng lah inti nama. Da sarua mayar mah distribusi ke mayar sarua gitulah. Oke lah, artinya orang tanyanya penumpangnya. Ya sok. Mobil itu kertas Bu. Tapi itu kosong. Ayah mau doa. Kosong kene Bu, kosong kene sok. Sabar. Ulang Iya, ngomong iya, wae iya. atuh ah. Isi mobil lagi yuk. Iya kan mobil model sekarang, model ayeuna. Jadi tiasa lesehan ieu mah dilebetna. Jadi Lesehan, bade tuang di dia teh bade. nuhun bade lesehan, bade tuang, bade ngopi tiasa di dieu mah. Kumanina we pokona. Kumanina lah intina mah. Ya. Bangga eta mah jadi Jadi aya warung nasi oge atuh di dia. Bakal heula. Gen aya nu nganteran, Bu. Aya nu nganteran. Ya seolah-olah ya aduh. Bios tuh, jadi sanes Sanes gitu teh, Bu. Bapak-bapak namanya saya nama ya sami pun panggil Aki. Kurantan Aki teh terada tulu. Kira mun di Sumedang, Aki bejaannya apa enggak ke Pak Supir. Kayak di Sumedang Pak Supir. Aki bejaan namun geus lebih Sumedangnya Pak Supirnya. Ayeuna Aki di kalanya peula ya lumayan. Ada tulu ya. Lajenkeun lagi. sing tibra. Kayak digugahkeun. Apunten kasadaya pamiarsa ngepangkeun ieu abdi saparakanca bade ngahibur kawargi sadaya dina seni sandiwara Sunda. Hapunten kasadaya pamiarsa. Pak Supir. Ya karunya si Aki kita geus urang teh geus lewat Sumedang, kita geus teu bikin Cimalaka. Aduh, kumaha tuh? Ih karunya apa tadi teh dihudangkeun nepi ka Sumedang. Mana teh tadi Pak Supir? Udah saya widaya Pak Supir karunya. Ya widaya karunya. Siap. Ya urang widaykeun, urang parkirkeun heula. Siap. Ki. Udah. Di mana ya di mana? Lain ke Sumedang teh ya. Oh, itu Kalau we Sumedang. lain mah. Oh. Nya, Saya turun Aki teh di Sumedang teh. Lain naik turun, Aki teh ku kamanatan ku sini nih, Aki teh tujuan mereka Jati Gede. Ngan namun geus nepi ka Sumedang. Aki turun nu ka Bekal. Aki teh oke. Aki teh naik piknik cenah aya teh. Ka Jati Gede tuh. Aduh, kan Aki cek ini nih kudu dahar heula di Sumedang gitu. Lain baruan di Sumedang Aki teh. Alwi wajah. Aki, ampun ya. Dia geus di Sumedang dibalikeun deui ieu teh. Ampun ya. Bias Pak Supir dan turun di dasar mana? Aki ngaran lagi Aki geus kolot. Lek sare dia. Hampuraeun. Pokoknya aki teh ngaruh diauditkeun saraya. Lumayan lah. Ayam meureun keur saleter-letereun nya, setiap kebagian, saya kebagian. Deui ngabah kumaha Bang? Bubora tisuk jedur. Bu Haji. Setoran teh teu setor alhamdulillah sehat. Ngan ieu teh kumaha nya? Nu setoran teh setor ditungguan teh kunaon? Boro-boro aya penumpang na Bu Haji. Di jero ge kararosong gitu. Atuh benerkeun atuh boga ieu sorangan, tuh kumaha dibebetah supaya penumpang teh betaheun. Porsina ge mahal. Penumpang na ge arembungeun. Hayangna porsi nu ajokna nu dada cungkeling-cungkedang. Oh nyakeun atuh lah ke di modalan di kubu Haji sok. Aya kunaon di kunaon. Nah, ieu Bu Haji saleres namanya. Henteu wae setor teh nu kahiji cenah nu kamari ieu, nu minggu kamari. Cecep cenah.
istrina ngalahirkeun. Terus nu ayeuna kaleresan Kakosnya, Pak. gentos lampu, sareng busi ieu wae. Duka langkep minggu payun mah jigana lah mayar lah. Ah meni loba alasan pisan. Ieu teh tinggal budak sakolahkeuneun can dibayar SPP-na kumaha atuh can ieu dek karombak imah kumaha can beres-beres. Nah, bener. Hapunten lah Bu Haji lah, kanggo minggu ayeuna mah ke minggu payun lah. Insyaallah minggu payun Nyaan. mah nyaan Serius, nyaan. Lain gitu Mohon, Bu mohon. Haji, ieu nya abdi mah lain teh setor-setor ada tinggal we jalanna banyak daya kursi-kursi acan kan ada sami we eta daya penumpang. Ya geus eta mah masalah pasti mah kita kudu aja digantian dipameulikeun lah. Tah gitu atuh. Tapi ieu ge kudu nyupiran ge kudu bener atuh ulah siga nu malas-malasan ngalalobrol kita tadi. Nah, nya insyaallah Bu Haji lah, insyaallah besok mah sugan lah. Urang bener-bener deui nya engke mah nya. Ya, siap Bu Allah Haji. teh Ya. setor deui Ya, siap. dilanjut Wah, mau wah, diteruskeun wah. geura. Minggu payun pasti dibayar Bu Ya, Haji. janji Ya, ya, ya. harap Ya, ya, nuhun Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.